Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun hiyang murbeng alam Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala nutos ngagelarkeun ieu alam dunya papasangan, alam berang, alam peting, alam luhur, alam handap, alam caang, alam poek, alam bihari, alam kiwari jeung poe isuk. Mugia kasinugrahan gumelar ka urang sadayana nu kagungan pancen ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Mugia sadaya karuhuna urang Bandung aya di nu katengtreman kaayeman tiis ceuli herang mata. Nu dipihatur ieu aya sepuh urang simkuring mah biasa nyebatna gubernur senior Kang Ahmad Heriawan. Pami Kang Aher mah jadi gubernur heula 2 periode karek jadi DPR RI. Simkuring mah DPR RI heula eureun heula terus jadi gubernur. Sarua ieu teh. Kang Dadan ge sarua pan eureun heula. Pindah heula karek jadi bupati. Teu pindah mah moal jadi-jadi. Ari sareng Kang Dadang Supriyatna teh lain dulur sausum tapi baraya tiba heula ti simkuring mimpin Golkar Jawa Barat mantenna teh janten anggota DPRD Kabupaten Bandung. Bestina teh sareng Padadang Nasir. Kedah nganuhunkeun ka Padadang Nasir teh kulantaran ngabesti ka Padadang Nasir pangersa janten bupati. Upami dinu aya dinu zona nyaman mah moal mikir. Ari politisi mah kudu manggih tanyakan supaya manggih pudunan. Politisi nu bakal tepi ka jucung, politisi nu daek nyandak resiko. Ai anu tengtem anu penting mah jadi anggotanya, jadi anggota we 7 periode. Ieu mah dongeng ieu teh. Nuju simkuring harita masih di Purwakarta di pasawahan anjeunna teh sumping. Sareng saha pangersa teh harita? Bandung ieu teh nyaritana kudu kieu. Sareng saha? Dijajab ku saha? Rek nyalon bupati, cek kuring teh. Sok nyalon bupati bakal menang lamun pasangan jeung Sahrul. Ku kuring ditelepon Sahrulna harita. Sok amprok jadi. Ngan geus pasangan 5 tahun cerai siga gubernur wae. Sugan teh nu cerai teh kuring wae. Padadang Supriyatna ge cerai jeung Sahrul, masing-masing boga pasangan akhirna mah. Alhamdulillah eta mah kersaning Gusti kudu kitu. Mudah-mudahan sing nanjeur ngawanguna raharja rakyatna. Amin. Kapihatur sadaya para anggota DPRD provinsi moal disebutan hiji-hijina bising sore teuing. Pokona aya we lah. Tinu kasep jeung nu geulis aya kabeh, ti indung tepi ka anak aya kabeh. Kabeh aya gitu, hebat lah pokona mah. Para unsur Porkopinda Kabupaten Bandung teu hilap Ibu Ketua DPRD sareng para wakil ketua, para ketua praksi, para ketua komisi, ketua badan anggaran, ketua badan musyawarah, ketua badan kehormatan DPRD Kabupaten Bandung nu keur bingung nu teu manggih tungtung. Naon bingung nu teu manggih tungtungna? Pan begitu asup teh neken BJB. Nya jujur we nya. Ai keur neken BJB teh kan tadi nanti aya harapan. Aya harapan tinu kunjungan kerja luar kabupaten, luar provinsi. Aya harapan kerja tinu reses. Aya da kuringnya pan pernah jadi DPRD kabupaten. Ai sing horeng teh mingkin dieu teh lain mingkin gede, kalah ka mingkin leutik.
Lamun kunjungan kerja luar provinsi jeung luar kabupaten teh tong boro bisa mawa ka imah, kalah nombokan lamun ditambah jeung bangoro ongkoh mah. Ay urang keprok. Hansim kuring mah ninggang di alus wae tiba heula ge. Jadi anggota DPRD kabupaten keur kawasa-kawasana harita. Rapat anggaran dibayar, badan musyawarah dibayar, komisi dibayar, paripurna dibayar, sagala nyampak. Ayeuna mah sagala teu meunang. DPRD, ai DPRD teh panudingan. Mobil alus ditudingkeun duit pokir. DPRD panudingan, bupati boga mobil alus mah tara diomongkeun. Tapi lamun DPRD mobil alus komo beuring nama apa majikan mah geunyeuleung salam dunya. Eta man take kuring teu betah jadi anggota DPRD teh teu betah harita jadi bupati we teu kaharti. Wilujeng tapi datu kikutuna pan jadi anggota DPRD teh urang mah lain nek babawa ka imah hayang naronjatkeun masyarakat di daerah pemilihan. Sanajan dinu prak-prakana masuk hanyelu kumaha hanyeluna jalan dipangnyiunkeun imah dipangnyiunkeun dana aspirasi dikadinyakeun ai palebah pemilu geser ka batur. Aing mah teu hayang deui ulah kitu pan urang manyeun kahadean lain kulantaran hayang dipilih deui tapi kulantaran geus tugas jeung kawajiban kacintaan sing yakin sing saha nu nyaah ka rakyat bakar nanjeur hirupna nanjeur kakawasaanana bagja kahirupanana keprok atuh. Tenang aya harepan geus ieu bupati anyar. Gitu cek Pak Wakil Bupati teh bagian saya atuh cenah. Gitu. Ya harapan keun we. Dai nasib jelema mah ukur Gusti nu nangtukeun. Di halangan ku Gunung 7, Sagara 8, geuningan kades ge jadi bupati. Wah, 2 periode deui. Alhamdulillah eta teh gara-gara gawe jeung DM eta. Tapi ka ayeuna alhamdulillah teu mere biaya dukun ka urang sia. Cek urang teh kadinya jeung eta. Terakhir masih ngabejaan kene, kade si ampir eles jadi nu survei aing monang atuh cen. Ele di survei aing sia. Pan kulantaran disebut eles sagala dibagikeun menang. Heukeun bae da geus meunang ieu. Da mun teu ngabagikeun mah hese menangna. Bener tak? Apa ayeuna mah putusan KPU jeung Bawaslu geus teu lakukeun bae. MK na ge geus liwat. Pokona saha nu ngarande eta pibupatieun. Dadang Supriyatna, Dadang Nasir we, gubernur gede itu. Ti A ka D gitulah. Nah, sareng teu hilap sadaya ieu teh garwa para pupuhu Kabupaten Bandung hatur nuhun wilujeng alhamdulillah sim kuring masok waas aya ningali para bojo para istri para nyonya ini ngabaris kieu batur mah baroga pamajikan. Aduh teu hilap aya teh Puji ti Purwakarta nuhun sadaya perwakilan kepala daerah nu ngawakilan atur nuhun aya dirut anu teu puguh-puguh dirut BJB pan ieu teh dirut teu puguh-puguh teu aya kan dinu judulna ge dirut BJB upay eueuh tah kitu ari nasib teh tah kitu kulantaran deukeut jeung Pades pan eta ari gubernur teh tadi lamun nyaritakeun tadi pidato ieu teh bupati teh pidato laporan pertanggungjawaban pidato Rizal diperhatikan di tadi teh kuat dilaporkeun ka habeh hebat eta teh bupati gawe apa teh kudu make teks tapi KMBG bupati apaleun. Jadi ai gubernur tugasna naon kieu we kuring mah ai gubernur mah pan tugasna ge administrator tu gubernur mah teu boga wilayah kabeh wilayah nu kabupaten teu boga gubernur mah kulantaran kitu tugas gubernur naon ngokolotan kulantaran ngokolotan
kudu landung kandungan laer aisan leuleus jejer liat tali ku kituna tugasna naon cek bahasa seni mah ngaorkestrasi lamun cek bahasa seni deui mah da di dieu mah gudangna seni terutama lahir seniman kahot Abah Asep cek Bah Asep mah ieu nu disebut gubernur teh tugasna naon ngadalang ngatur jejer kulantaran ngatur jejer ninggal sim kuring teh kece ketua naon itu ulang tahun teh milangkala teh temana ngarawat lemur ngaronjatkeun zaman lieur aing tadi ningali judul ngarawat oh ieu teh ngaruat miara ngaronjatkeun ningkatkeun kieu meureunnya miara lembur ngigelan zaman kunaon ngaronjatkeun zaman pan zaman mah lain nu urang zaman mah kalimat subjek urang nu objek ari zaman teh pan kaayaan ari urang mah kaayaan teu bisa ngarobah zaman urang mah bisa ngigelan zaman nah kulantaran kitu ngigelan zaman naon nu kudu diruat nu kudu dipiara nu kudu dirawat kieu peradaban Tatar Sunda teh kieu cenah dongengna teh heug urang tenden di handeulem hieum gesan sampeureun cag urang Tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadaan cupu manik astagina dibuka kunu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancinga serasana anu rancage hatena putra putu 3.000 begawan sawidak 5 nu hayang dilalakonkeun lamun nyaritakeun ieu dianggapna carita buhun kulantaran carita buhun dianggapna carita klenik kulantaran cerita klinik dianggapna cerita mistik padahal itu cerita ilmiah konsep pembangunan urang nu bener mah di mana titikna di Sang Hyang Siksa Kandang Karsian Sang Hyang Siksa Kandang Karsian ngalahirkeun naon sistem ilmu pengetahuan nu ngatur tata ruang jeung tata wilayah di mana di ajenanana di Inggris ayeuna aya profesor pan urang Indonesia ngajar di ditu kusim kuring diajakan ngadamel buku nyerat bukuna nyaeta judul bukuna teh Peradaban Ki Sunda tos aya terjemah bahasa Inggrisna naon ieu teh jadi pangwangunan Sunda Sunda teh panan poe gunung cai pantai peradaban Sunda teh ayana di mana di Bandung mimitikna Bandung kudu kumaha kudu balik ka indung kulantaran kudu balik ka indung indung urang saha indung urang teh gunung kulantaran indung urang gunung ti gunung lahir naon lahir nu kahiji sirah cai tinu sirah cai disebutna kungkulungan tinu kungkulungan engke lahir susukan tinu susukan lahir walungan tinu walungan lahir bendungan bandungan bendungan Bandung kulantaran kitu peradabanana naon bendungan diwengku tah ku Bung Karno diteraskeun ku Pak Harto bendungan naon tuh saguling alimat saguling teh da Pak Kiyaina Pak Aher eta teh kalimat tunggal jadi jamak jamak jadi tunggal eta teh urang Sunda mah nauhid ai urang Sunda nauhid nyaritakeun Gusti teh kieu urang Sunda mah teu meunang diucap-ucap teu meunang disebut-sebut teu meunang dielol kenyom Gusti mah aya dinu diri nirup dinu jajantung ngajenjen dinu angen-angen pikeun jelema nu bersih atina leah manahna
celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan ai kalimat sate saguling ari saguling teh artina bareng ngagulingna ngagulungna ngadandingna bareng artina manunggal teu aya jarak antara manusia jeung Gusti nu nyiptakeunana antara nu diciptakeun jeung nyiptakeun teh manunggal eta tauhidna urang Sunda manunggal kulantaran manunggal ulah neangan cai bari teuleum dileuwi ulah neangan caang bari mamawa obor pan ieu kajadian ayeuna peradaban cai Pak mantake sadaya Sunda pasti ngaranna cai Sunda cai nu susah ngaranna cisaat cai nu cukup cimahi tapi cai ieu disindir kawung mabur calulukna samak leungiteun pandana Ciamis tinggal paitna ari Ciamis teh naon hanyir ari hanyir teh naon geus leungit kajernihanana problemna naon problemna nu kahiji geus bener ngabangun saguling nama eta ti saguling turun ka Cirata eta ti Cirata ka Jatiluhur jadi Sunda Indonesia bakal nanjung kahirupanana tapi ka Jucung nah nanjung tinu kalimat naon Tanjung ari Tanjung teh tangkal gede tangkalna seungit kembangna teu aya buahan baheula tempat tatapa kulantaran kitu nanjungna di Jatiluhur ari Jati naon Jati teh salah satu identitas di Cirebon tangkal Jati Gunung Jati Sunan Gunung Jati ngalahirkeun naon peradaban ukiran peradaban naon deui tapi kadahareun aya nasi jamblang nah puncakna di Jatiluhur kulantaran puncaknya ti luhur Bung Karno tos netepkeun naon salahna urang poho tujuan ngawangun saguling tujuan ngawangun Jatiluhur tujuan ngawangun Cirata nu disebut energi baru dan terbarukan naon artina ngieun listrik boga multifungsi hiji listrik na kaala dua banjir na kaatur tilu perikanana katata opat pertanianana maju iya konsepna kadienakeun loba nu salah sim kuring kapungkur nuju janten wakil bupati nutup kantor kunaon protes kulantaran Pemda ngaluarkeun izin pembangkit listrik tenaga batubara di PT Indorama cekuring teh teu eling teh kunaon teh eling tapa geus aya Jatiluhur geus aya pembangkit listrik tenaga air anu ramah lingkungan kunaon kudu nyieun batubara di gigireun Jatiluhur pan burung ieu teh cek aing teh tapi kan harita mah listrikna cenah sesah ngakses di dieu aturanana panjang naon barukarna Pangeran Kornel cadas Pangeran ruksak jalan ancur kunaon sabab batu bara diangkut puluhan ton make tongkang tepi ka Cirebon di Cirebon diangkut make sumbu 3 ngaliwatan jalan ruksak Jawa Barat ayeuna mulang deui eta Pak inefisien batu bara itu kami akan kembali ke PLN ayeuna tos diresmikeun cek aing teh sadar ieu ku alam nah iya ku kituna iya konsep iya kasalahan urang kasalahan gubernur sim kuring kantos kapungkur tepi ka ngabongkaran keramba ruksak hiji Citarum sumberna ti mana sumberna Gunung Wayang Gunung Windu kan gitu didinya aya naon aya nu disebat Sirah Cai Citarum aliranana kumaha ceurik Citarum ayeuna kunaon catchment areana pan ruksak kualana geus dijieunkeun catchment area teh enteh urang mudag ekonomi enteh na teu kaurus di babadan jadi kebon sayur kuring geus nyarita lamun PTPN teu bisa ngurus pabrik teu bisa ngurus perkebunan teh bikeun we teh ka teh kita cek aing teh bikeun ka pabrik ka perusahaan enteh sudah diurus ku manehna daripada kurang teu kaurus ngan rugi we ai ku walanda teu rugi ku urang rugi
eta teh walana cacak uak coba lamun palana leuwih alus coba. Nah iya roba leres tinu sisi jangka pendek sayuran efek ekonomi cepet naon atuh nu ti Bandung pasar Cikopo pinu engkol ti Bandung, wortel ti Bandung, bawang ti Bandung, cabe ti Bandung. Tapi ingat tiap tahun bupati kudu ngaluarkeun duit puluhan miliar, tiap tahun gubernur kudu ngaluarkeun duit puluhan miliar, tiap tahun kementerian PU kudu ngaluarkeun duit triliunan. Hitung. Naon? Penyempitan, sedimentasi, banjir. Coba hitung. Nu itu menang duit, iya boboh duit. Kuring nyarita jeung Menteri PU BWWS, Pak Gubernur, kalau terus-terusan konsepnya adalah pengerukan sungai sampai kapanpun tidak akan pernah tuntas. Ditambah apa ngeruk sungai menyokot batina sok gede dari periksa BPK nanti kepanggih. Itu kan keruk gitu panteuing cenah eta teh sabaraha ngerukna kajeroanana sabaraha meter pek we turun ka Citarum pan moal daekeun pan nupang batina proyek teh eta pan loba pemain pan ieu pelatih iya keruk jadi nah ieu kudu nyarita pan ieu jeung Ki Adi kudu adu manis kumaha atuhkeun kuring mah urusan konflik pertanahan moal ngilu rek tanah PTPN, rek tanah rakyat heug teuing aing mah teu perlu. Ku PTPN adi disewa-sewakeun mah jeung naon. Nu diperlukeun ku kuring naon konservasi. Jeung naon? Jeung Dedi Mulyadi lain, jeung anak incu urang. Kuring boga target 20 tahun di Gunung Tilunya. Di Gunung Tilu kudu aya deui maung. Yakin Kang Dedi aya maung? Yakin. Di mana ayana? Bisa jadi jero guha teu wani bijil kulantaran ekosistemna can nunjang. Jadi kumaha kieu Bupati? Da areal kemiskinan apa nu melak sayur jadi beunghar? Nu beunghar mah nu boga duit. Rakyat purah melakna mah 30.000, 40.000 basis kemiskinan. Kukuring dihitung Indramayu, Kota Tasik, Sukabumi, Cianjur Selatan, Bandung Selatan, Garut Selatan. Naon? Ieu teh kunaon miskin? Kulina murah. 30.000. Paling gede 40. Bekasi geus 6 juta. UMK-na. Jadi kumaha kieu? Urang korban. Yuk tataan. Yuk urang melak tangkal. Kuring ngaluarkeun pergub pengembalian kawasan Bandung Selatan jadi kawasan tanaman keras, bade kopi, bade enteh, bade naon deui ge, teu naon sok. Carana kumaha? Geus lah, provinsi siap ngaluarkeun duit, geus dimimitian kan ti ayeuna. Rakyat melak enteh minimal digaji sabulan 50.000 minimal we. Engke enteh geus bisa dipelak karek dicabut gajina. Rakyat melak kopi, engke kopi geus bisa petik karek dicabut gajina. Salila can bisa dipetik jeung can bisa diala tong waka dicabut gajina. Rakyat melak dijamin kahirupanana maju. Pemborosan teu pilih mending ngaluarkeun 1 triliun hejo ngaluarkeun 1 triliun tiap tahun ngeruk Citarum. Udah pilih sok RAPBD 2027 eta nu kadua rakyat miskin Pak Pak Ciwidey teh kieu Pak Pangalengan teh kieu Pak kuring mun ngaliwat Ciwidey hayang kawin hawa teh endah tuh Pak Bandung Pak gelis ieu nu disebut gelis kawanti-wanti endah kabina-bina gelis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat teh ieu teh Bandung teh kumaha kieu ke bade dimitembian Bang Jabar ke sponsorna kumaha kan ayeuna kuring teh sering ngeplog tah ieu gubernur konten teh manfaatna make motor plog rame kadar itu kuring ka Cirahong pinuh Cirahong tapi kebiasaan bangsa urang rame pinuh micin runtah bubar kieu ngawitan ayeuna sok ayeuna di perubahan anggaran salian ti tadi gaji tukang metik enteh
tapi ka pensiun teh ukur 200.000 sadaya bangunan rakyat anu didinya teh rumah pegawai bedeng urang robah jadi rumah panggung estetik. Oh ayeuna mitian saimahna 4 kamar aya toiletna kelas bintang nu halus 2 kamar jengen keluargana 2 kamar homestay nggak sudah dibikin ka pengusaha tuh kebon teh pengusaha di Jakarta ngeladon benghari di tukang kuli metikna mungkin miskin urang Bandung deh itu nah iya homestay engke kapayun didik ilmu pariwisata barudakna bahasa Inggris tata bogana ajarkeun tata kelola rumahna ajarkeun tata bahasana ajarkeun pendidikan kepariwisataan tinggal ngumumkeun we Sabtu Minggu ngajejer taruhan laku iya terus abaratus tah ieu nu disebut ekonomi kerakyatan geus eta hawuna tong diganti ku gas LPG suluh sabab naon LPG mah urang Jakarta bogaeun urang Bandung bogaeun engke bakal nineng urang dahar yuk di mana di Pangalengan inget ka sangu akeul mah ici rame ji 2 turun ka dieuna ya, urang tataan simkuring tadi mapoy dipapai jalan provinsina barala keneh teh ieu teh geus mimiti Senin hareup bersihkeun bangunanana rapihkeun drainasena benerkeun PJU-na pasangkeun ngajejer ya anggota dewan di dieu pinuhan ta Kabupaten Bandung ku PJU provinsi ngajejer pinuhan jajarkeun bersihan rapihan kumaha urang atur tukang dagang nu di Ciwidey nu di Pangalengan nu di mana wae lain teu meunang dagang ulah make plastik hejo make saung atuh make ieu make julang apak saung dijajarkeun dirapikeun dagangna benerkeun di mana-mana nu dagang teh ngan kopi kucek we anu sasetan make aturan kulantaran Bandung penghasil kopi temenang di Ciwidey temenang di Pangalengan temenang di Kabupaten Bandung make kopi 2000-an kudu make kopi Bandung carana gitu nu tradisional make gula kawung teh ya kadieu nah kadina tataan urang rapihan dibersihan ditataan dirapihan sabab naon Sunda teh endah kukituna gerbang keti payun urang rapihan ke sareng Paupati sepanuk tong pabalatak teuing jukut tong jarangkung teuing eta nu pabalatak dibangun ditataan sawahna kedah sawah abadi kuring ningali ieu sawah sabaraha bulan deui aya ieu upami eta tos jadi milik personal dinu tata ruangna tetepkeun sawah abadi moal bisa dirobah naon sababna landscape Bandung mah yeuh ti luhur sausap ramut ti handap saibas dampal teh Bandung mah geulis landscape engke rapihan tataan naon ieu teh masa depanna industri berkembang ekonomi berkembang urang Bandung ngirim barang keluar tapi wisatana ningkat sabab naon jalan menuju kemajuan adalah jalan kepariwisataan wisata mah naon ngala duit teu ngaruksak ngala duit ku jalan miara sakali deui urang ngembangkeun pertambangan dah Pak sok pang nunjukkeun sebutkeun daerah mana nu rakyatna makmur tinu pertambangan pang sebutkeun provinsi mana nu rakyat nak subur makmur gemah repah-repeh rapih tinu pertambangan pek tapi lamun premanisme di dinya tambah teu ngahasilkeun kemakmuran anu ngahasilkeun karaharjaan nyaeta pariwisata ari pariwisata mah jalan ngahasilkeun banda ku jaga ngajaga jeung ngariksa naon sababna pan Bandung mah geulis rancunit ari nu geulis rancunit mah pan seuri ge jadi iklan odol ari nu geulis mah ningalikeun ramo ge pan pedikur medikur ikanna jeung iklan kutek pan anu geulis mah rambutna digeraikeun ge iklan sampo
pan anu geulis mah damisna di center ge atuh jadi ikan skincare. Panu geulis mah nenteng tas ge eta tasna naon tasna sabaraha eta teh. Nu geulis mah jadi duit. Lamun eta nu geulis ngajaga harga dirina. Tapi lamun nganu geulis dagang jadi PL. Oh, da anggota dewan mah apalun PL. Geus ulah api-api lah. Gubernur mah pan ngajemput di NTT. Gitu loh. Da urang Jawa Barat eta teh lobana bener keuneun. Nah, ieu naon? Peuting kahiji pada ngaburu tepi ka 6 bulan ka 1 tahun mulai murah ka 10 tahun teu payu payuna jam 7 hungkul jam 12 jatohan murah Pak. Alam Sunda ge lamun alam Sunda dilacurkeun sagawaya di ala batuna, di babad pasirna, di ala emasna, di rogahala bakal jadi bondon. Kuring embung, Sunda jadi janggol. Kuring hayang, Sunda jadi putri rancunit. Balik kasuna ambu, boga wibawa jeung boga wiwa. Itu. Nah aku gituna, yuk, dah gubernur mah, urang hiji banjir. Tata ruang robah arek kuring pan kabelah ditu tadi rek teu banjir kumaha nyeun pabrik di tengah sawah tuh rek teu banjir kumaha nya banjir Pak sanajan bapak ngadoa jungkel tu balit moal istighosah 7 poe 7 peuting entong banjir nyeun bangunan dirawaknya banjir sabab naon ceuk Allah teh maneh ngadoa ka aing men tadi cabut banjir pan ceuk aing geus aya katang tuanana geus aya katang tuanana teh. Katang tuanana aya di nu kalimah Sunda tadi pan. Gitu pan, gunung kudu awian. Gunung kudu kayan, lamping kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Eta teh sistem tata ruang. Eta cek Gusti teh kitu cek Gusti teh pan cai ti luhur turun ka handapan eta teh takdir. Nah ku kituna urang sok urang aya perubahan tata ruang. Nah runtah pan geus anggeus runtah mah ayeuna enjing kan ditawis di Menko menang popolotot pan eta teh sadaya engke gaduh pembangkit listrik tenaga sampah di Sari Mukti. Ari cenah 3 tahun ayeuna geus gampang atuh 3 tahun ayeuna mah da geus aya kepastian ke diserap ku Sari Mukti kapasitas Sari Mukti ku kuring digedean angkut we kaditukeun urang legaan engke tempo pabrik listrik aya tinggal nyerapan butuh runtah teh ulah oon mah cukup oneng di nu sinetron gitu. Nah ku kituna ieu nah ieu tinggal kacamatana kadituna tinggal urang tata kelolana nu tadi wayahna kendalikan pendudukna di ayeuna tata kelola perumahan pemukiman sadayana wayahna kadituna urang rumuskeun deui geus meujeuhna teu make imah tapak kudu make imah vertikal imah tingkat nek kumaha rakyat ngalobaan pendatang ngalobaan tanah ngaheuretan rek ditunda di mana rek terus-terusan merean izin perumahan di lamping gawir di tengah sawah atuh balukarna bencana moal eureun-eureun kitu carana ta ieu tugas urang ikhtiar pirakupan Bandung mah leungit 1 triliun ge bedas keneh wae leungit 1 triliun provinsi leungit 3 triliun kitu gagah keneh sabab naon ngawangun teu cukup ku duit ngawangun kudu rasa jeung cinta ku cinta mah sagala aya jeung diaya-ayakeun ku kituna wilujeng bagea Milangkala Kabupaten Bandung mugia Bandung Nanjung tepi ka Jucung mulang ka Indung anu ngandung hatur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.